sia mah wanita soleha unggal poe ge dodar bae salaki sia. Eta mah lamun aing keur keul kasih akang opah. Aing heula opah, aing nu hayang betis. Mantep amat ieu bikinan aing, sambelna. Sedap sambal. Make terasi ya, Kak? Kak, ini make terasi ya tah? Heeh, make terasi aing. Oh, make terasi ya, Kak. Pantesan meuni sedap. Sia kunaon seuri? Henteu Kak. Atuh pantesan sedap, pare make terasi ya, ho. Sia naon sih? Ka mana-mana bae. Kak, Aisyah teu isin kitu boga salaki kasih akang ono. Lain isin-isin deui, opa. Isin jasa aing. Henteu salah ngomong si Kak. Pokoknya mah isin jasa, opa. Komo jika minggu kemari mah. Aing kan undangan. Batur mah salakina garanteng, ai salaki aing mah. Nungtun aing ge, lempangna bari kieu. Aing isin jasa pokoknya mah. Ay naon sih seserian. Tuh Kak, si akang ono datang. Tang geus geura metis. Akang kunaon diuk di dinya? Di dieu ye. Iya ono diuk di opah bae. Rek mati sih ku hararese. Tah akang sebeuhkeun. Geus eta mah jeung si akang. Aing ge hengkene he. Aing mah jeung si akang.